Otot aing keur baluang teh asa menang naon mabok mangih gorowong monyet naik di bare taraja jalan komo meuntas. Sae hayang dibere hadiah ku naon ku aing? Hah? Sok asal ulah minta entong ku aing teu boga. Teu kedah ngan masihan hadiah. Hah? Teu kedah masihan hadiah. Atuh teu naon. Nanging kieu we. Naon? Kumargi kaula parantos dipecat ti Nagara Amarta. Kumaha upami kaula ngalamar jadi pagawe anjeun salira. Ngalamar damel we. Ngalamar gawe di malan. Leuwih ti hadiah goblok itu ieu mah. Ai guru ngagaji ngabulan. Teu naon. Diangkat maneh jadi pagawe aing. Sae bisa ngarebab. Henteu. Sare wae beureun di grupna sare wae. Kah kieu we tot. Lamun maneh hayang digawe di kaula kieu we. Kumaha? Apa engke minantu kaula Pangeran Sasajinga datang? Ya. Tah, upami Pangeran Sasajinga datang, wayahna maneh diinventariskeun jadi pembantu minantu aing daek. Waduh. Oh. Daek apa teu? Mudah-mudahan atau mudah-mudahan aja. Cipasi mangga kersa, daek kersa mangga. Wani-wani camplak ka minantu aing sia digantung ku aing. Waduh, sae mangga. Gede hulu mah titis koplok teh aing. Hayu lamun kitu tuturkeun aing rek pulang ka nagara Ambang Sagara. Sae mangga. Ngan aing mah bisa ngapung. Wayahna maneh tuturkeun ka langkang aing dihandap. Da kaula ge bisa ngapung. Naon? Kaula ge bisa ngapung. Tong bohong goblok mah jeung bisa ngapung. Mending ka bawa angin sia teh. Da angin gede teuing. Benar mana bisa ngapung? Ya, cik sok hareupeun aing ngapung. Punten, sok. Anjir. Make tali tuh, henteu. Tali di mana? Cik turun deui. Edan. Kieu we. Salian ti jadi pembantu minantu aing, kabeneran di negara aing teh pan deukeut pantai. Ya, loba tangka kalapa wayana maneh jadi tukang ngalah kalapa. Sae mangga tuturkeun aing sae mangga. Cepot mudah-mudahan maneh kapihlaan ku ieu dedemit pot. Kun bae kawin ka juri ge. Jeung jebatan mah dipaehan ku Paman Arjuna. Ngan di mana bener-bener siapot kawin jeung anak juri ieu aing jadi pembantuna. Ieu nu jadi geuleuh teh aing ieu. Moal teu gede babatok si koplok aing teh. Moal teu segala nitah teh ku suku gitu. Bae aing demi maneh pot aing rela jadi pembantu maneh. Ieu. Raden Gatot Kaca kebata lumampah nyeta ka Nagara Ambang Sagara. Kacarios di kampung Tumaritis Desa Kenal Gorowong. Banganyrekanana Lurah Semar Kudapawana itu ujaring carita. Anu kiwari kula warga Semar teh nuju rengating penggalih nuju sedih prihatin. Umargi putrana nun cikal nyata Astrajinga alias Cepot nuju teu damang wales parantos 4 sasih na ieu Astrajinga teu damang parantos ka mana-mana lalanong teu damang wae. Ieu Semar Badrana ya berkah itu berkah dia milarian pilano ngeunangin Astrajinga boro-boro damang malah beki parah teu damang beki parna kaayaanana beki dieu teh beki parna malahan sakapeung emut sakapeung henteu warugana parantos ngarang kebong Astrajinga tinggal kulit jeung tulang
nginum oge di inuman telebet bubur-bubur acan yang gade kasih dawala ketu ucu akang silaing delek kebeneran rada eling ayeuna ayaana astaji ngasa di dinten di ais-ais ku ye Semar Badranaya aya anak dewek kerajaan kumaha wa wales teh damangna telu ucu indung silaing maker neangan ubar jeung si gareng kasekar nume telu ucu oh kitu wa ya ulah wa kasih dawala ka dieu ketu ucu sae mangga wa Sepanjang orang kumar ulah kehendaknya ikhtiar ilmu tungtut dunia siar nu awon kadah dising dedeh teuing anak ting anak bapak ya doa laras eta cing sabar jeung tawakal ucu ai kangaranan gering teh ieu teh boh gering boh cager teh hakikatna mah ujian ti pangeran semuhun dabongan urang hirup di dunia pasti bakal menang ujian pasti bakal menang cocoba tangtos nguji urang nepi ka mana pancegna keyakinan urang ka numur beng alam semuhun malahan hakikatna mah dina gering teh urang teh kudu bisa syukur laras sabab ari gering teh panglebur dosa eta sabab aya dosa anu teu bisa lebur ku salat aya dosa anu teu bisa lebur ku zakat ku infak jeung sajabana laras di antarana teh leburna teh ngalakonan gering semuhun mudah-mudahan gering silaing teh jadi panglebur dosa keur silaing amin jadi pangampura dosa keur silaing da pangampura teh datangna teh teu ngeunah ka rasana cu model obat teh pahit tapi nyageurkeun cing sabar jeung tawakal aja kabeh ge bakal ngalaman gering cu laras hak manusia gering jeung cager mah deuleu Bapak ya nyeri hulu jangan karasa aku deweknya nyeri peteng Bapak pantai asupna naon atuh jangan nyeri hulu Bapak doa pangmecetankeun katel Bapak coba Karena kia kan. Bapak hampura abdi salilaya abdi nganyapekeun Bapak teu naon jang kewajiban dewek selaku kolot pasti ngurusi lain salilaya abdi can bisa mulang tarima kanu jadi kolot aya anak jang gandeng pulang kolot ya yang piknik apa kecageun
Hayang piknik ke mana, Jang? Hayang piknik Bapak ka Oyo. Oyo teh naon? Adina Uya. Tapi naon ka Ayi? Tatanggana. Bapak Jang cing sabar, Jang. Sidawala mana Pak? Jang, Lan wa. ka Akang Silaing Sidawala ka di Ketu Ucu. Sae mangga wa. Akang Kulan, itu disaur ku bapak ya teh. ieu nujuna hercai, Olo gitu Akang. hanas di daguan tengah golak ngagolak dulu. Da kumaha? Gasna beak. Dicetrekeun ku kuring teh aya 2 jam deuleu. Mirun sana atuh ka itu. Suluhna beak jeung kahujanan bararase suluhna ge. Nya. Semaka pihatur Pak ditarima Jang. Semaka pihatur Aka Diterima lawala. Aka cing damang atuh Aka. Amin lawala daing cager mahayang. Yang buru-buru cager aing hayang main poli lawala. Yang main poli. Hayang piknik lawala ka gardu PLN. Lawala Aka Yang ngalejot rapor. ampura salila ieu aing ka maneh teh lawala bentik curug balas nunjuk capetang balas miwarang kanu jadi adi. sami-sami Aka. Ampura lawala Sami-sami Aka. bisi aing keburu maut lawala. Aka ulah maut Aka matong maut mending bapak we ti heula Naon lawala mending bapak ti heula satuju lawala. goblok Tekan gergering. lamun teu kagering diasah beungeutna ku aing Lawala Aka ilaingnya ka dewek lawala. langkung tinyaah Aka. Lamun aing aya kahayang rek dilaksanakeun wae lawala. Palae naon Aka nu gaga nu kadada nu kaduga mah dilaksanakeun Lawala Aka. aing teh hayang dahar lawala. Gusti Pak teuing Jang tere cager mah yang dahar Jang. Yumun Pak bita hayang dahar. Gusti maju ka sehat beureun Aka palae tuang sareng naon Aka palae tuang sareng naon bubur Mung ruji 3 tayo oro. sangu goreng Sangu goreng mah patak panas kana beuteung lawala. asin peda Sieun darah titinggi. naon atuh pilih palae tuangeun ayeuna hamburger Mung tinanggaran ge hamburger. Ambur duit keur pasea. hotdog Otok teh naon? hotdog teh hot teh panas dog teh anjing Manya anjing keur moyan diakan goblok. Aing kudu makan anjing.
Palae naon atuh? untung cecengiran jadi centang ku aing. Palae naon atuh Aka? Ngena meureun wayah kieu aya ngadahar pais dawala. Dulu itu palae pais Aka. Bener dawala. Pais lauk emas, Lain anyir pais tahu, mung beyetek. pais hayam. Goblok ayam di mana? Urang mau keula Aka hayamna. Aram setan. Aing tempereh pae kumaha lamun ka neraka. Palae naon atuh Aka? Namun wayah ke aing ngadahar pais tai ucing dawala. Naon? Pais tai ucing. Jang. Eling jang. Buah sasar meureun Pak. Yang pais tai ucing dawala. Pak laksanakeun Pak. Jang bisi panungtungan jang. Laksanakeun ku si lain jang. Ayo. Tai ucing. Heuh wayahna jang pais ku si lain. Ieu teh tai ucing. Dawala pangmais gencing kana daunna teh dawala. Cing loba surawung. Koneng nama teu kudu da tai ucing mas rada koneng. Aka Yang pais tai ucing. laksanakeun jang. Tai ucing mudah-mudahan jadi ubar. Ubaran naon? Leuwih-leuwih penyakit wayahna jang sok jang. Dawala yang pais tai ucing dawala. Tinggali geus anu nyampeur dawala. Mana? Itu na pantol dawala. Deuweuna naon? Kumane mau makan tempo ku aing makan tempo dawala. Gusti Nu Agung jang dengan ucing jang dengan tai ucing pais jang. Oh. Di mana dengan tai ucing wayah kieu aing? Dawala tong make cengek ku si lada. Moal. Mun make kecapna kecap bango. Di mana di tai ucing wayah kieu? Suryani mugi mah parin pitulung siranekeun kalbu nu bingung tebihkeun laku nu linglung
Eta naon nuhung muka Gusti anu Eta kagungan daya naon anu salah anu dipikandrung hirup nanjung kembang tanjung dan kembang tanjung muji syukur kahyang agung ka Gusti nu maha suci anu mereka nikmatan ka jalma jalma di dunya abah di dua lawang anu dimuliakeun Gusti ieu Menika alami wita abah hidup hirup kamalinan nyawangkan alam pahasan abah hajae patimo kalalan doang sangkan kewujud harapan makbongle makmurodina keadilan bacoan ulah ikiran abih mah pilari ridho pangeran Semar semar ya winangun semar kuncung dan narulu semar semar ya winangun semar kuncung pakuning alam Siti bentar Kang Putra ya Kang Putra kudu bisa seri yang dinamangsa urang keur mangih ka nyeri hartina urang teh diuji ku Nu Maha Suci nepi ka mana bakti diri ka Ilahi sangkan urang tetep renggenep mayeng manteng kayang maha langgeng teu ungut kalinduan tegedag kaanginan hartina istiqomah nyerek deleg la ilaha illallah. Mohon Pak
rumaos abdi Pak jelema bobolokot ku dosa tah kitu jang kudu tumarima yen urang teh bobolokot ku dosa sabab jelema ngaku soleh eta jelema rek salah tapi jelema ngaku salah hartina eta jelema rek soleh sok gera rumasakeun diri sabab naon anu katarima urang teh hasil urang-urang keneh lir ibarat meledogeun bal kana temok bakal balik deui ka urang ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakim na diri melak hade buah hade pangeran morek nyiksa nyega ganjar ka makhlukna lintang ti makhluk anu kudu eling karena siksaan jeung ganjaran pangeran Yumun Pak ampura abdi Pak sami-sami jang ayana sing cager si laing jang sono aing kasih laing teh heureuyna cu sono ku polontongna yang geus asak aing mah tai ucing ya aduh dari jipen kieu ampun aing dawala adikku geus asak dawala parantos mangga ya tai ucing teh asak jang asak nah aki-aki teh cecengiran wae mangga nun dawala mengpeng panas atuh kainya atuh meureun panas memolelel kena huncungut dawala hidan heula merada haneut dawala sok jang hidan aki-aki ya tiupan dawala dawala eta teh pais teh ucing atawa poging dawala mangga atos haneut ana mah geus haneut dawala parantos nuhun dawala sami-sami bela sakitu maka lanceuk sumuhun aka nuhun dawala sami-sami aka mangga atuh aka meupeung haneut asaan heula ku sia dawala naon aka asaan ku sia bisi kurang guyah kurang gula asaan jang asaan Gusti nu agung teu bapa teu anak ka aing asaan dawala sok jang asaan uing mah keur puasa ciku bapa wais bapa ge keur puasa jang duh aing sok jang sacoel we sacoel tai ucing anggap ubar ubar naon dia bapak teh pan uing nu maisna sok buru dawala aing lapar sok sacoel sok jang ku bapak isi jeung teu meunang jang sok jang bari peureum anggap jamu-jamu tai ucing jamu-jamu di mana sok dawala naon dawala bau tuh si anu cager gitu komo aing nu gering goblok ya terus kumaha tai ucing beakeun ku sia Gusti nu agung nanaonan di eta kate ampura dawala aing hayang heureuy heureuy mah heureuy ulah jorok teh heureuy make jeung tai ucing deung tai ucing mah bina marek tai hancip ku aing dawala lir bendra barang nuju impal wacana di luar ayat tamu duaan daya sanes ieu tamu teh nyata panengahing Pandawa Arjuna kairing Prabu Batara Kresna nyata maka menta astra jinga
itu ujaring carita ulah kaget Kakang Semar ieu kaula ulah kaget Kakang Semar uluh saha jang buan boga ucing Pak nah si lain menang tai ucing di mana nu tatangga dipencet ku abdi ulah kaget teh kaula dawala Gusti apa naon jang aya Prabu Anom Arjuna ka dieu aya anak bagja rek ngalongok lenceng si lain jang datang ratang ngademan datang ratang ngademan Dama jisim abdi nyangakeun semah pangabaktos kaunyuk panjenengan juragan pangabulaan tekantun ka juragan Batara Kresna ae menitaya ibarti angana dongkap ka dieu upami aya ibarti angana pangenten jisim abdi sasayogian ayana panjenengan nun ditampi nuhun Kakang Semar ditampi nuhun Kakang Semar ti abdi ge nyangakeun semah pangabaktos agan ditampi nuhun dawala ya abdi ge nyangakeun semah ieu teh asta jingah Kakang Semar sumuhun kunaon ieu dibagudad kieu teu damang pun anak teh agan tedamang sumuhun tos sabaralami tos ayat 3 sasihna pun anak tedamang Yai mangga galih ku Yai bade tega mana sajingga kieu kunaon tedamang na tuang putra teh Kakang Semar duka agan hari diparios ka anu tiasa mah pun lanceuk teh cenah ieu teh kanker payudara agan Raka Batara Yai biasa nama kanker payudara kanggo istri atuna didenge teuing nu balik dawala sumuhun ka ahli deui nu hiji deui cenah ieu teh pun lanceuk teh pecah ketuban wah sia mah heureuy tos sabaraha lami teh damangna 3 sasi pun anak teh dedeh teuing atuna sanes wawartos ka Madukara ararisin teuing agan ararisin ari mimitina kumaha teu damang kieu jang ari ngawitanana mah harita basa tahun baru nyeuneut pepetasan teu hurung pepetasanana teh tuluy dilamot peledag teh tong didenge agan bohong tahun baru lagi kamari goblok aya naon ieu teh mirbendra barang uju impal wesana di saluareun bumi ilura Semar Badrana aya makhluk kakalayangan gagaya bagan daya sanes nyata patih ti nagara ambang sagara patih sukma denta tumenak dateng tumaritis aing nanyakeun kaunga jelema nanya nagara tumaritis ngadon cecengiran kabeh nuduhkeun ka ieu imah main nyanyi imah raja nepi ka dengdek kieu imah raja dengdek pinu kupilok tukangna dulu make jeung piking sajati be
tapi buat teuing mun di jero nama karaton meuh nya dan nyebut lagi nyi nagara di jero nagara itu cik hayang nyaho aing bisa neropong sanajan kahalangan ku suhunan sanajan suhunanana dengdek aing bisa nempo barang anu katingali ngawitan teh Arjuna sareng Kresna anjing paingan si Nyai kaedanan pasti ieu pangeran sasajinga jiga dewa Kamajaya luar biasa Nyai teu salah itu bapakna meureun Prabu Semar Badranaya teh itu luar biasa edan si Nyai teh salah Gusti astagfirullahaladzim ya makhluk naon tiluan oh kukutanana meureunan ingon-ingona cik degekeun aku aing dieu aya naon agan teh kaula ka dieu teh Kakang Semar uninga panginten Panawa Kakang Yudhistira Kakang Bima Kang Rayi nakula jeung Sadewa Leungit timalan tak kaula teh mujasmedi kahyang widi mujabrata kahyang mahasukma kaula teh menang ganam ramu bisa Panawa mulang deui tapi kaula di nagara Amarta kedah diayakeun tumbal kedah aya tumbal timalan kunaon tumbalna ku satona naon tumbalna agan milih bade ku muning hideung aya di dieu muning hideung ngan beungeutna bodas bade ka aing si goblok lain ku sato dawala tumbalna kunaon akan tumbalna teh ku jelema ku jelema timbalan uluh nasaha kedah ditumbalkeun teh teu aya deui anu kedah ditumbalkeun tetuang putra sastra jinga Kakang Semar aya anak Gusti nu agung ajik nah sastra jinga teh eta geuning buah-buah salah aing manya pangeran nepi ka dipincuk ieu pangeran nepi ka cadok ieu dulu alah cilaka aing ieu Prabu Semar kabuheukeuk ieu deui tah cing dengekeun bae tawala agan pun anak teh nuju teh damang agan nuju teh damang pun lanceuk teh agan Bapak dawala tong dipake sedih Bapak dawala meureun ieu jalan anu paling hade keur abdi Pak jeung tibatan ayeuna abdi kieu wae hartina lain arah ngan abdi ridho upami paena abdi jadi cukang lantaran dunungan abdi nagara abdi balik deui ka Jatimulanga asal nagara jadi subur makmur ridho abdi jadi tumana wios agan mangga nu penting nagara waluya nu penting nagara kaituna subur makmur gemaripah Lojnawi aman cantosa kerta jenglah arja nagara madani mardo tilaka hontal mangga ridho jisim abdi akan ridho sasa jinga ridho akan yakin aing ye pangeran keur nyamar ye jiwa juangna luar biasa deuleu dek dipaehan demi nagara demi bangsa yakin aing ye pangeran ngan keur nyamar beureun ya jeung tibatan di peheulaan ku eta jelema ye pangeran di bawah ku aing boga ajian tenung kabeh jadi matung saku aing neuleu mah neuleu nempok mah nempok ngan boh bisa usik kabeh ku aing 1 2 3 wah raja nanahaon goblok rek maehan pangeran aing sia pun neboti ucing goblok teh aji kacecek teh ucing kan tepek kieu punten ya pangeran ku kaula bakal dibantun ka nagara kaula Gusti ieu pangeran ka begung kieu lu aduh da weuh deui ngaran sasajingan ngan ieu-ieuna
jeung sarua bapana ge Semar di ka dieu. Hai Prabu Semar, lamun salira butuh keneh ku tuang putra, susul kaula di nagara Ambang sagara. Lain naon sieun lain ieu aing harorem ka dieu deui. Coba tai ucing anjing teh. 10.000 lengkah aing ipakah harirup kabeh tuturkeun aing. Semar Badranaya mata kapangaruhan nanging parantos surti kana kajadian tageni. Ya tuturkeun dewek ka nagara Ambang sagara tuturkeun. Di nagara Ambang sagara tuturkeun ya. Lain tileng goblok. Di nagara Ambang sagara tuturkeun. Ay poho deui jang. Kapangaruhan anak aing ku elmuna eta dedemit leuh. Kulit waru angan daru seneng wo cager. Pak, di nagara Ambang sagara tuturkeun Pak. Di nagara Ambang sagara tuturkeun. Kapangaruhan ieu kolot ieu. Kulit waru angen tahu bodogul perut nanaon sia macek aing dibawa dedemit leuh ieu teh kumaha agan teh jelema rek gering rek dipaehan make polo atuh make jeung rek dijadikeun tuma kumaha di dinya teh bro naon maksudna melong naon melong sok balik jadi raja teh didinya teh dengekeun ye kudu ngarti ka di dieu karahaya teh montong kitu didinya teh kabina naon di didinya teh batara-batara kitu patut naonan ieu teh cabut kumisna hiji baik karasa pedit kieu teh. Tai ucing kajejek ku buta ka deplek ge ye. Aya kene ye. Aya sakedik ye. Sabianta. Sakitu mangga. 10.000 lengkah ieu. Patih Sukmadenta Arjuna Kresna Jangira Tangi. Yai Allah. Rakapatar. Kunaon yai naon kunaon sidawala tempo ngawalan tai ucing tuh jeung kacicek di kumaha teh Raka Batara yai kadangu ku Raka Batara si asta jinga dibawa nyata ka nagara Ambang sagara urang tewah kurang duaan sae mangga tuman kurang ajar penasaran aing kakara umur-umuran aing manggi ilmu mudah kitu patut puguh we da aing nyaker lengah hayang nyaho aing palitungan jeung dedemit tapi ka mana pangartos ieu patih Sukmadenta sajajalan marojengja kayaanana kadang-kadang percaya kadang-kadang henteu anu dicanakna pangeran margi jauh tina panyangkana ai teh digubuk sieun ieu ai digubuk hiliuran bau tai ucing sia teh bet ngaran teh sasajinga atuh bina-bina teuing leuh ieu keur gering deui budak teh dieu kamongki ieu leuh ci kaya nyaho da kaula teh boga pepernian mudah-mudahan ieu budak teh dicageurkeun ku aing waras teu makaning jati-jati teu makaning waras waluya cager ngadak-ngadak ieu asta jinga
waras sabihara sabihari salirana anu tadi ngarang kebong tinggal kulit yang tulang cing palanung dekayaan anak asda jinga jangira tangi waras waluya lilir yang merwangun kaya ngimpen sari ngalinuran lilir yang merwangun kaya ngimpen sari ngalinuran kaya ngimpen sari ngalinuran yang dewek cagur dulu. Alhamdulillah ya Allah cagur wow anjir wow ceng hardoi anjir alah aing jarek telingan trek dijadikeun tumal dulu nah aing aya di dia wah kade Kang nu ngagubung aing ka dieu saha tuh manya pangeran kieu ngomong aja jawab sia baula anu ngabantun salira naon maksudna nata apa aing terjingkeun tumal wawanianan sia goblok punten ieu pangeran naon kasih nyebut pangeran teh salira nami teh sasajinga nya heeh punten ieu pangeran sasajinga naon si teh heureuy naon teh tong ngabodor ah di mah rame sanes ngabodor lah res salira teh sasajinga bener kieu ya ku kaula salira bade bantun ka negara kaula rek naon ka negara maneh salira rek ditikahkeun jeung anak raja kaula dikawinkeun leres jeung saha jeung anak raja kaula heuh bangsa maneh heeh goblok ya aing mah geus boga tunangan dengekeun ngaranna marpuah tunangan aing ya lamun kawin sabangsana bangsa buta jeung buta deui manya bangsa buta jeung jelema ye dak itu mah putra buta teh tapi ah tong ieu goblok ah kawin kene ku sia teu najis aing mun demit aing paling ge dipejen tuma aing dihakan ku sia teu arayang teuing ye dikawinkeun mumu goblok balik sia dagor ku aing teu nyaho aing jaga lemur dulur aing sieunun ku aing kieu anjing pangeran teh kieu goblok ge tapi cing hayang nyaho bener teh pangartina je jeung manehna jeung pangartina teh he para denawa wayahna eta jelema anu ngaku pangeran sajadinga tewak tewak ayo bangga kawinkeun kada demit paling gak aing di ditu digantung dijieun parepe aing jadi meureun ditu teh heeh mending jadi tumal di negara aing aing ngapuguh panawa supaya balik deui tapi dia dua wah maneh anu ngaku pangeran sajajinga lain pangeran aing mah goblok wah anjing aing teu percaya pangeran jiga kieu goblok aya pangeran cemeng geus ya kurang ajar beungeut cadok geus teh di podaran ku aing dor wow pastinya bener aing kakara kapikir aing dirjen parepeh meureun lemurna di podaran ku aing sok awas ya modar iya was ayo wat Allahu Akbar subhanallah wah anjir edan letik-letik sia iya wes alah iya wes
Hiap. Wah. What? 25% naik keyakinan aing. Edan yakin eta pangeran keur nyamar. Tendanganana gehe kitu-kitu ting masih ciro euy. Wah, hebat. Ayo kapung. Waya 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 Di podaran gua aing sok. Hiap. Iya. Oi. Motornya mah. Hulu teh kawasoang sih deh. Muter hiap. Modar wae. Edan aji. Tanaga eta kepretan. Kepret keseng teh nu kitu tah. Hebat eta buta di kepret ka muter huluna leu. Kepret Elsa teh nu kitu tah. Hebat. Mana teh benang rantai pangeran teh. Situ kumaha ngomong teh ngalitikan. Mana ayeuna ngomong-ngomong pangeran teh mana teh bener. Nu mata eureun udud teh goblok situ teh. Ya udud ilegal sia mah. Udud ilegal teh naon? Minta wae situ teh. Udah pindah teh Modar gua aing. sia nu modar ngomong wae modar situ teh. Iya. Iya. Ampun kula ampun. Semacam gaing ya. Anjir loba ning baturna teh euy. Yakin aing main dikawinkeun lain lah. Dina nya lagi mah aing kudu kawin yang dedemit teh sulina jeung seuing aing. Ai buta badag gua ku aing ieu. Naon eta? Bandring. Dikumahakeun. Jadi Dikumahakeun. dibabukeun goblok cenah nya diulaskeun. Kita hiya. Watepetnya ada batokna ku aing. Tuman keur kieu mah aing mah moal asa-asa dedemit mah ku aing mah centang-centang ku aing beuleu. Kapindah-pindah teuing. Uluh anjir. Wah. Maneh bener anu ngaran sajajinga? Bener haji goblok. Manya pangeran goblok beungeut jiga cangcut anjing teh. Setan teh anjing cangcut jorang anjing beungeut sia teh. Kurang ajar sia. Modar ku aing sok hiap. 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 Ya. Teu beunang. Karasa. Iya. Teu beunang deui. Karasa. Iya. Teu beunang. Bae anjing da lieur. Iya, olah. Iya, olah. Iya. Olah. Mung serat gitu akang. Pika mung serat. Naon mung serat? Eta buta ketihan. Mana getih? Eta bieu mung serat. Ale-ale goblok situ teh.
api-api na getih. Manya wayang getihan. Da paling jiga meureun Gak juga naon. jika dina film Akang Bila menaon. film datang bulan. Jeung ngarang jeung geuleuh sia teh. Nih kokodna hirup kene euy. Alah, ayo teu beunang. Rek modar ngahina kene ka aing. Alah, ayo teu beunang deui. Aduli goblok. Amakeun. Eda katipu. Bada teh nyeri hate. Iya. Au. Alah, iya. Sanu neuk. Niki jadi ponok. Melit euy. Iya. Tuman teuing ku aing geus ya. Semacam ku aing dibeud. Budak-budak teuing bedil ku aing sia. Tuman teuing le. 100% yakin aing eta pangeran. Hebat senjata nage kadungora. Haji Cacuk Garut ieu mah yeuh. Luar biasa. Aing kumaha ieu mawana da aing pasti eleh dulu. Bingung aing kudu kumaha ieu. Waduh. Wah, sia. Aing boga ajian sirep disirep sia ku aing. Langsung ieu ge. Ye Senopati malum kasaktianana luar biasa. Ngagunakeun ajian sirep. Atuh Astra Jinga anu julajag lejeg kayaanana ngadak-adak kunuh ngarelak ngagoprak di satengahing alas. Cinanda kumamrat maduki ya malaras. Cinanda kumamrat maduki ya malaras. Maduki ya malaras sapisan. Nyahoan aing Dragon Ball meureun. Cenah molor teh sia eta. Asta jinga kakeunaan ku ajian sirepna ieu Senopati. Ngalangarek tibra kulemna iasta jinga disanak ku ye patih maksud pada disangakeun nyata ka nagara ambang sagara. Serius di nagara ambang sagara ye Raja Kakasih Sukmadewa nyeri beheng sesongetin kulantaran patih tidak datang-datang malahan mepus ke yang Raden Gatot Kaca samarukna asa ditipu ku Raden Gatot Kaca katurug-turug ye Dewi Pancaningrum gegerewekan wae nyata pala tepang sareng Pangeran Sasajingga atuh beuki bendu ieu Raja Raden Gatot Kaca asa ditipu margi patih tidak datang-datang. Hei Gatot Kaca kaula kadesiah tukang tipu bangsat di pedaran Paisya.
Hei, kurang ajar si Gatot Kaca nipu wani-wani ka aing sia. Maka jeung nyanyahoanan aya nagara Tumaritis kades ya paehan ku aing. Aya pikir sanaun Maharaja. Sakira-kirana sia hayang digawe montong nyanyahoanan. Da aing oge bakal narima si laing digawe di aing. Teu kudu sia nyanyahoanan aya nagara Tumaritis. Kita maksana naon? Ya, dengekeun kumaneh. Patih aing can pernah telat sapoe model kieu. Anak aing pacan ningrum gegerewekan wahayang pangi jeung pangeran sajajingga. Mana buktina patih aing eueuh? Boa-boa diparapkeun sia ka urang nagara Amarta. Yakin ke kaula. Cik aing rek bener ngajakeun bener ieu teh aya. Bener tot aya. Prabu Semar Badran aya, nagara Tumaritis aya, sastra jingga aya. Tapi mana buktina? Kieu we. Antosan me, upami dinten ayeuna teu aya, kaula gantung di negara. Yakin? Dor sia. Kuring minangka titulang kagaga salam saliwa. Jalan kabisku
jadi mane janji poe ieu lamun patih aing teu datang wani digantung di negara bangga gantung kaula negara cik tot ieu mah aing mah hayang menta keyakinan ieu mah ya keyakinan maneh ieu mah ya yakinkeun aing bener ieu teh aya tumaritis teh aya Prabu Semar aya make tilam Prabu gitu komo make haji mah Prabu Haji Semar da yakin aing geus ka Mekah tah da entong da ge salapan Prabu Haji Semar tong seserian goblok tingali sama teridona ge pangeran sasajinga aya tapi nah pati aing teh acan datang duka pangitan aya wagelan we macet atanapi kumaha si nyai gegerewekan wae di hayang kawin yang pangeran sasajinga si ganteng kalem sae mangga lir bendra barang nuju impal wacana di luar para prajurit surat tambal hambalan daya sanes patih negara nyata sukma denta parantos rawuh tumindak dateng negara alat batur Gusti Patih rawuh naon tot guningakeun geuningan Gusti Patih parantos rawuh Patih geus datang parantos geus datang Patih aing geus datang Patih aing geus datang hey 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 eta teh lagu naon lain lagu naon turutan goblok lamun hayang maneh jadi pagawe di dieu kudu apa eta teh yel lagu kebangsaan di dieu kudu apa sok diajar kumaha diajar nyanyi nu bieu sok geus datang saha lain nanya turutan oh saya bangga teu bisa dipecat wae sok geus datang sok geus datang make nada atuh geus datang make nada domisol sok Indomie eta we geus datang kaluhur kieu lain sia lain ahli seni sia mah goblok nya kaciri sia tara karaoke di kita haling maneh haling ulang ngerakeun minantu aing kade sia ngerakeun ka minantu aing bahaya maneh sae campelak ka minantu aing digantung ku aing sae mangga edit sae mangga permios sok bari geus datang halim sok bari ngapakeun geus datang bisa geus datang na rerengeus si cepot gede milik awawena kulis kacida ngan ieu nu bakal jadi masalah aing kudu jadi pembantuna moal teu gede babatok ka si koplok aing ieu masalah anyar teh datan niratang ngademan datan niratang ngademan manggule ngadrana bagja pisan Patih bagaya satekana atur nuhun ngeran cik ya di bujeng engana we maneh bener geus tepi ka nagara tumaritis
parantos ngeran bener aya di negara Tumaritis teh aya teu salah si Gatot ampura tot aya leres aya Prabu Semar Badranaya aya bener beungar leres Gusti entogna 11 anjir beuki era aing ti kumaha ngalamarna aing 11 teu naon eta bener aya putrana Pangeran Sasajinga aya bener aya pernah panggih kantos kumaha kasep ti naon saseri nya tinggal we ku salira na dibawa dibantun mana eta dihanap ieu teh pangeran sumuhun nasi teh pangeran teh jiga nasi padang dipincuk pati kumaha sia teh Gusti ieu pangeran teh hese dialana teh hese diculikna ngalawan Gusti ngalawan tuluy para buta-buta bubar katawuran buta-buta katawuran bubar sadayana minantu aing atuh wani-wani siage moal kuat abdi ge jigana teu mampu minantu aing kumaha atuh bisa dibawa disirep Gusti disirep sumuhun ajian naon kamehameha ilmu naon teh aya we Gusti cik cagerkeun deui minantu aing sae mangga kasep Pangeran Sasajinga waras temakaning jati-jati temakaning waras waluya damang salira kasep alah napa we bu aliran gitu teh Astagfirullahaladzim sia deui wae nepi ka eueuh ka kapok sia teh naon nah pangeran teh kieu di abdi ieu pangeran teh sumuhun nah pangeran teh kieu naon je maksudna salira teh pada ditikakeun jeung putri raja najis bina-bina teuing sia teh bina-bina teuing ya aing teh jelema jeung jelema deui jurig jeung jurig deui patih kumaha ieu teh punten eta raja dipengker raja naon itu raja jurig aya jurig isana jurig raja mung balikeun deui mung aing dihakan ieu teh pangeran goblok beungeut teh peugeut jiga receh kieu mabalatak beungeut teh sia Gusti ieu pangeran lain aing malin pangeran lain aing ngomong aing malin pangeran Sasajinga lain patih balikeun deui sia balikeun tuh aing balikeun deui sia balikeun ieu pangeran teh Gusti manya pangeran goblok beungeut ka pasagi kieu segi 3 ge sia teh kabina-bina teh beungeut teh jiga bool monyet anjing ngahina saya nyebut bool monyet ka aing da sia ge teu kasep beungeut jiga jahe menang meprek eta teh raja sia raja aing kabina-bina teh patih nu bener sia kurang ajar ku aing dihakan tuh aing dihakan goblok geus dihakan kabina-bina teh aing balikeun ka balikeun Bati nu bener sia ieu we Gusti abdi yakin ieu pangeran lain goblok pangeran naon sia yakin aing mah lain pangeran ieu teh namina Sasajinga lain aing mah Udin ieu teh aing teh bingung kudu kumaha teh percaya ka saha percaya ka abdi Gusti kieu we sumpingkeun si Neng Pancaningrum upami sanes ieu pangeran wios kaula gantung di negara asli sok mangga ngayang balik mong aing mau ngayang balik aing mau yang balik Nyai Gelis Pancaningrum
kaula nun kaula Ramadewaji dah dangukeun mung sia mung aing soran sada kunti mung kitu teh eta sia kitu murah mun nyusul awewe kitu mung aing mah sihungan Dracula kita aing tengah penting digegel beheungi isuk-isuk aing jadi pampir acrok-acrokan capek lempangna acrok-acrokan kitu mung jadi pampir teu capek aing acrok-acrokanana mung ka dieu geulis anak king anak abah saya mangga kaula nun mana pangeran sasajinga ieu tingali ieu lain datan nirat tangga deman datan nirat tangga deman eueuh manggule nganrana anu palih mana Ramadewaji mangga tinggal teh kapengker mong sia tonggongna ge bolong engge nyawa teh pacong mumun mong aing mong Suna bolong aing ngomong aing balikeun mung jurig aing kitu sihungan getihan ieu miti aya paku dina sirahna mong aing cik nyai eta lain pangeran sasajinga teh ceuk ama mah lain anu mana Ramadewaji eta pengkereun cik tilik-tilik nu ieu sanes kala ulah ngarurusuh bisi lepat cik lainnya lain engke sakedap eta lain tobat teuing Ramadewaji naon geulis leres ieu pisan aje tuh leres tingali ku Ramadewaji sakieu gantengna anjing goblok anjing nyai ieu teh salah teu kaula nu Ramadewaji tinggal ku salira sakieu ganteng kalemna luar biasa engkang astajinga ieu kaula engkang mung goblok teh engkang ka aing teh ayo urang nikah sia we sorangan kang astajinga ieu kaula engkang kaula jeruk jadi naon nyai itu kumaha nyai Ramadewaji ieu pisan pangeran sasajinga banyak ieu naon nyebut banyak sakieu gantengna kabina-bina teh tingali cepieuna ge ngucur lucu Lujit. engkang gang astajinga mung goblok sakali tinggal mung aing mah mungkin teh capluk aing nya siluman lauk teh mung satingali we set balik deui we sakitu sok bener sok lamun teh bogoh hanyeun ku kaula dibalikeun deui dianterkeun make JNT we lara sok sakali sok saset sakitu sok sakitu gajang teuing atuh sakit engkang jika tuh balik balik saset kang astajinga balik so kumaha bade muli dijajapeun ku kaula katumaritis lain geus tunangan anjeun teh is henteu lain bade uwi asa betah di dieu nya asa kakandun bensin berdiri di teh lain naon tapi teh apa jalan uwi di dieu we nya wiosnya bogo cie
cie Kang Asta jinga gini aya neng tobat ting Ramada wajib tinggal Ramada wajib pamentenan lebih kalucu kieu dua gini aya bapak anjing dari nyebut anjing guys goblok lu ning bapak ning nih gelis rupina turunan ti bapaknya tobat tingkang Ramada wajib nyai kunaon baeud lain kadua atuh kalau rek menang jodoh teh lain kadua atuh kadon baeud kieu henteu nyai teu baeud hehehe ulah kapaksa serina ulah kapaksa tinggal geuningan pangeran sasajinga teh meuni kasep kieu tobat tengkang nabat alim ngadoja engkang mah dugi ka mana ning satiana kakang ning teh satia luar biasa tobat tengkang asajinga Gusti abdi permiosila bade utah di luar Gustinya Ramada wajib ulah baeud henteu nih nyai teu baeud abah mah atuh hahaha kunaon eta nyurucut cai soca bagja nyai tong bohong Bapak damang Pak menantu anjing di luar jeung aing goblok sia Ramada wajib tikahkeun kaula tikahkeun Neng itu bapak melotot aduh ciluk Pak menantu tersayang tobat ting Ramada wajib tinggal pamentenakeun mikal lucu kieu tobat ting neng tuh tinggal neng lucu pamentena bisa kikit tua nah neng eta kumaha gitu-gituan ini resep yang menegaraget menigemas itu ngatikakeun nama wajib tikahkeun nyai nu bakal nikahkeun malebe nyai abah masyarakat kolot mangan saukur ngarestuan sok atuh geura beberes heula ka dikawinkeun ku lebe nyai sae kaula nun Kang neng itu tinggal belah ditu aya naon mana neng bejakeun ka sakabeh keamanan lebe kabeh paehan goblok KUA tutup kabeh anu boga tenda tong aya ka dieu ampura asa jinga kaula teh aya anak kaula bogoheun mah teu naon meureun teu naon meureunan mata kitu ge anak kaula teh teu nempo beungeut ampura ieu sawios lan da beli rumah sia meureunan nempona hate anjeun meureunan tapi dah hatena ge aing yakin kieu mah sulit nempona nu bakal ngawinkeun malebe kaula mangan syaukur ngarestuan ngungkulkeun bae nu penting anak kaula bahagia mi hape anak kaula pangdidikeun batina keun ai lahirna mah da puguh anak aing mah beunghar da yakin dina kawinna ge sia teh bakal nyelinung ka gelung
Pek lamun kitu carana kaula rek ieu heula rek mujasmedi heula. Tot. Nah, ulan tototan. Kaula rek ngintariskeun nyaeta pembantu keur anjeun. Nuhun Bapak gandeng goblok bapak-bapak ini semua. Tadi menyebut juri ka aing. Semua Bapak juri gelan. Aya ada mang aya gandeng anjing. Tot. Saha pembantu aing nu anyar. Saha ngaranna Gatot Kaca. Huluh anjir. Wah, cilaka panggih teh aing ieu. Gatot Kaca mana? Baheula mah Gatot Kaca panglima angkatan tertinggi negara Amarta. Ayeuna dipecat dan pindah ka kaula. Ku kaula trek dibentariskeun ka anjeun minantu kaula. Baik, rek nitah maka dinya we. Tot ka dieu tot. Kaula rek diperiksa heula darah tot. Iya. Waktunya balas dendam. Tot. Tot. Anu tototan bisa kuring. Naon maksudna sia? Ditulungan ku aing. Naon? Ku aing sia ditulunganana. Kari-kari sia campelak aing. Nu minta tulung saha? Da abdi mah teu minta tulung. Lain sia campelak aing. Ka saha? Aing. Nah, aing salira saha? Aing Gatot Kaca. Simuhun, abdi gapal. Lain Ahmad maneh teh. Oh, tapi campelak sia ka aing. Campelak naon? Aing trinungan maneh. Saha aing? Di mana? Di negara Amarta. Aing negara naon? Ambang Sagara. Ambang Sagara, bener. Ari salira naon? Di dieu. Pembantu minantu raja. Gelarna pangeran di dieu. Macem-macem udah hulu sia. Banting ku aing. Lan ban. Pak. Ampun pangeran, ampun pangeran. Ampun Pak, kenapa is tekenging ampun pangeran, ampun pangeran. Ampun pangeran dari tadi atuh. Bisa nanaon Gatot Kaca. Bener-bener teuing. Tah kuduna mah kieu pejabat ka rakyat teh tawado, pejabat ka rakyat lain melak cangkeng dina punuk. Sabab maneh teh digaji ku rakyat, dijenengkeun ku rakyat, dipilih ku rakyat, ayeuna maneh ka rakyat para katangtang, para katengteng, melak cangkeng dina punuk, dorakan nungtut sakaituna. Ulah gede babatok jadi pejabat teh, da digaji ku rakyat maneh teh. Rumaos kaula. Rumaos. Sae. Lamun kitu kudu nurut ka kaula. Salaku pangeran di dieu. Sae. Init, sae mangga permis. Init, sae mangga. Init, sae. Ampura gana da urang mah di dieu salaku pangeran atuh. Mirbendra. Sapratane pun ye Semar Badran aya sarang dawala tumenak dateng ngarsa. Yang, lu bapak aing, Pak. Hei, badega. Pangeran. Eta aya 2 jami di payuneun gapura ulah dihalangan, tumakna ulah dihalangkeun. Saya mangga dikembangkeun. Eta tumak ulah dihalangkeun. Tojoskeun. Siap. Karunya. Pak, yang. Saya anak jang cager silain jang. Alhamdulillah Bapak abdi damang Pak. Alhamdulillah abdi damang Pak. Syukur jang. Bener silain trek dikawinkeun jang. Sanes bener deui pas sakedap deui abdi kawin. Dulu itu. Jeung anak raja sumuhun gede milik silain jang. Pak menantu Bapak cantik. Ah, yang betul, Jang. Ih, Bapak betul.
Kalau Bapak tidak percaya sok Bapak ngulunyung ka itu. Masuk. Wartoskeun kitu ieu teh ramana pangeran gitu. Laras bajakeun Bapak meurina gelar haji di dieu teh. Prabu Haji Semar bejang. Kitu jang. Heuh, cik, jang. Penasaran aing. Ai kiblat ke belah mana jang di dieu? Ka boleh ditu heuh. Haji jang. Aduh, brother. Gusti nu agung besti damang. Cager da wala dewekeun alhamdulillah ai damang mah. Bener da wala aing dikawinkeun di dieu. Dikawinkeun? Heeh. Jeung naon? Si teh nanya teh jiga bener tapi geuleuh goblok dieu teh. Bagi jeung naon? Jeung saha kitu di jeung naon? Emang aing kucing. Anak raja ada wala geulis ka di ulah bogo. Eta teh lanceuk sia. Nya si teteh nya da wala aya kejadian aneh ya. Sia bakal kaget. Kaget naon pokona sia bakal wow. Nah, buset. Heuh naon tempo ku sia. Aneh pokona mah. Heuh naon tempo ku sia. Tot. Tot. Sebab kau nyuk panjenengan pangeran Gusti. Agan. Wis, dawala. Nuju naon? Punten, nuju sibuk punten. Aya pikir sanaon pangeran. Pangmawakeun cen teh sae bangga pergeus. Agan, cicing. Saha eta? Eta juragan Anom. Heeh. Wow. Nah, bisa gitu pangeran. Sia teh. Bangga ieu cen teh. Make gula teu? Henteu. Make atuh sae bangga. Agan punten sibuk. Luar biasa ari kuring bisa gitu. Bisa tupan maneh adi pangeran. Aing pangeran hiji, maneh pangeran dua. Sigara pangeran tilu. Kitu heeh. Uing bisa model kitu? Bisa. Pasti mau cempelak ku sia sogeran ku sia. Iya beres. Iya, waktunya balas dendam. Tot. Anu tototan bisa. Kuring. Pangmawakeun cai kopi. Sia matenya mimitina. Ka aing mah kitu ngadung ngagerung. Teu nya mimitina. Aing mimitina naon leuh. Kalaresan dia Arjuna lan Kresna parantos dumugi nya tanang-tang di saluran karaton nagara Ambang Sagara. Negara Ambang Sagara Teraka Batara yai urang ansurkeun ieu nagara. Wong Ambang Sagara aja sewiji-wiji datangkeun kabeh jeung raja-rajana. Para prajurit. Kabeh ulah aya nu nyamperkeun aing sorangan halik. Gerjun kurang ajar sia dikamanakeun sia sajinga dikamanakeun si Cepot bener dikawinkeun ku aing kurang ajar sarek dipake tumal ku aing ye dengekeun aing teh kasih sajinga teh baraya lain dulur lain rakyat nage lain resep henteu deui tapi aing asajinga dibahagiakeun di dieu malahan dikawinkeun jeung anak raja tapi naha sia salaku pamimpin arek modalan rakyat dek jieun tumal ku aing demi kepentingan negara ya nu kudu jadi tumal teh lain rakyat tapi maneh pamimpin kudu ditumalkeun
ditumakeun naon atuh kaula pae dengekeun ku sia lain ditumakeun nyawana tapi tumakeun kepentingan pribadi sia tumakeun kepentingan golongan sia tak eta kakara pamimpin kudu tumakeun teh eta lain numakeun rakyat sia teh hayeuh rakyat teh jadi objek rakyat teh hayeuh jadi katalangsara hari pamimpin ngeunah-ngeunah nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar sia seubeuh rakyat lapar ka bener-bener Yai Raka Batara ieu lain bagian Yai ieu bagian akang aya kapanasaran ka jelema Yai mah wayahna cangkalak kerajaan anu ngaran Sukmadewa anu ngalecek tinggal ku leres Raka Batara ayo Yai ngajar naon di Kresna panasaran gaing sok sia tapi kamana kadijayan anjeun puguh we kaula jadi patung da kaulana harita keur lengah hayang nyaho jeung aing endu panasaran dor sia nepi ka mana maju sia yang aing kudu ngadukung saha itu dunungan ieu lanceuk aduh kudu kumaha aing ngadukung mananya ngadukung Persib ya nuku ku aing modar pai mayu wet iya boy rasakeun sia ku aing pena stiker sayang tumampara ieu Senopati Sukmaden tadi jamak dening Patra Kresna leungit tanpa lebih hilang tanpa karana dan dia Kresna anu asli iya boy saha anjeun kaula Kresna aing Kresna mah kaula Kresna mah agan dawala agan naon dawala nah jadi dua ieu mana nu asli kaula nu asli dawala kaula nu asli dawala cek Kresna nu asli mah di mamanage boga Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar cek mana ieu Kemang Cangkok di Karaton Nagara Dorawati ari ieu dawala ulan Kresna tara leupas ti Kemang Cangkok ka mamana teu boleh dibantun tah berarti sia goblok kabina-bina teuing anu pasuna atuh ieu Kemang Cangkok atuh maneh Kemang Bolet kahayang pisan teu kreatif hirup teh ya sanajan aing pangkat RT acan demi negara jeung bangsa sanajan anjeun lalaki langit langan jagat aing nguasieun ku anjeun dan lawan tuman hayang nyaho nepi ka mana hayos iya Raja-rajana ku ini arah bangsa sia rasakeun pusaka kaula rasakeun Arjuna ngaluarkeun pusakana nu di arahnya Raja Prabu Sukmadewa asakeun Sukmadewa katibanan panah Arjuna ngabuledug gayanana oleh kajati pulang kasa dadia Pandawa 5 Yudhistira
Bima Arjuna Nakula lan Sedewa. Kakangku Yudhistira Bima tingali dedemitna datang ke dia. Urang ngajar itu dedemitna datang ke dia mereneangan si cepot. Gatot Kaca barang ningali Sukma Dewa Ramanah ku anjeun atuh bingas sakalangku. Wah, Kasep Gatot Kaca anak gua luar biasa anjeun teu kapangaruhan ku dedemit. nuhun tot. Sia teka pangaruhan kudu demit timbalan Kenan tepraka batara nu bakal ngarengsekeun. timbalan nanging sakedap aulai priyogi Reka mana? sakedap kamana tot sakedap Naba Dewaji balas dendam Budi aku mitoha teh bapak aing geuning mana pangeran goblok ewak wae Guluh mau kasih cepot si goblok. Asa jenga Haling bagian kaula ku kala bakal dibabat kabeh. Kresna mamalikan katibanan Cakradaksana. Lengit tampil lebih hilang tanpa karena dadi lurah togok Tejo Mantri. Aduh, ampun Kakang Bodronoyo, Kakang Ismoyo. Jisim abdi masalahkut ditita no penting duit. Ampun Kakang Bodronoyo. Anengahing Pandawa Arjuna Katibanan Cakradaksana lengit tampil lebih hilang tanpa karana ngajang elek jadi ratu siluman ratu Ganggaung Dewi Gedeng Permoni. Tubating geningan Panawati Hararese. Aduh, ampun ting tubating. Neng Numawi akang tedamang Numawi agang gudur teh sadaresna mamikiran Neng wayahna Neng geura pulih di Kajati pulang ka asa Neng urang ngahiji deui jeung akad teu aya sanes ieu teh Dewi Pancaning rum teh nyaeta layang Jamus Kalimusada ieu dilejang lambang kagungan nagara teh dileu sagarupa oge urang teh kudu ngahiji antara rakyat yang pamimpin jeung rakyatna manu ngasahak jeung sakawajiban dina mangsa ngeuyeuk daya ulah negara da pamohalan negara bakal maju upami rakyat yang pamimpinna parantos patukang tongong mudah-mudahan dicadak hikmahna yen sagarupa oge tiasa kahontal lamun urang ngahiji hartina sabeungkeutan sauyunan sarenek saega sabobo sapihanean insyaallah negara madani mardotilah kahontal yang sakitu we teh akang saparakan jahapunten tina samudaya kelepatan sakali mudah-mudahan kula warga pangarsana apih baba apih aban
Bapak Kades Sirna Galih sadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamet anu nongton, salamet anu ditonton, sakali salamet tetep salamet. Sakitu ti putra Gerharja tilu permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos urang teh sapatepung lawung deui. Hatur nuhun cak.